Balak balabar kawat burinyai, Dewan Perwakilan Cabang Nahdlatul Ulama Kacamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun 2022 dugi K 2027 di Istrenan di Gor Bintang Raya, Jalan Raya Majalaya Cicalengka Kacamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dina dinten Rebo Ping 28 September 2022. Dalam Bandung HM Dadang Supriyatna, kalih Ketua PCNU Kabupaten Bandung, Kiai Haji Asep Jamaluddin oge hadir dina eta kagiatan. Sajabi ti dalam Bandung, jajaran Forkopim Cam Cikancung, para lurah di sakuliah Kacamatan Cikancung, Ranca Ekek, Nagrek Miwah Cicalengka, oge hadir dina ngistrenan na pangurus MWCNU Kacamatan Cikancung, nu disarengan ku sajumlah pihak sanesna. Dina biantarana, dalam Bandung Dadang Supriyatna maparin piwuruk ka kader-kader NU nu enggal di Istrenan, supados luyu sareng tema kagiatan, ngahijikeun tekad kanggo nguatkeun roda organisasi, kalih ti eta oge, dalam Bandung ngarojong pisan kana kagiatan, kumargi suksesna hiji organisasi teh dikawitanti, ku, sareng kanggo para anggota. Hadirin anu sami-sami, khusus bikin kehormat, Kepala Kitabina simpul mengucapkan selamat kanggo pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kacamatan Cikancung secara pelantik di ragam pengurusan masa hikmat 2022 diizinkan 2027. Ayo oleh-oleh kanggo pengurus MWCN pantun jeung pancamat ulin kacikapundung balikna meritahu Cikancung wilujeng mengabdi pengurus NU Cikancung hayu kurang sinergi ngawangun Kabupaten Bandung bedas. Hadirin anu sami-sami khusus hormat, khusus kamu Cikancung itu simpulnya di Jakarta jam 6:30. Saking ya angka orang Cikancung. Kabelaan rapat kemudian ATRT dibatalkan supaya hadir di pelantikan MWCNU Kecamatan Cikancung silaturahmi sareng keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kecamatan Cikancung. Begitu mudah-mudahan para warga sadayana termasuk simpuling salamina ayatina panangkayangan Allah Subhanahu wa taala. Paling utami inarakan tadi di tema harus jelas satukan tekad memantapkan roda organisasi. Dina hartos upami nyarioskeun perkawis organisasi berarti sanes sewan-sewan. Tetapi upami berbicara organisasi kurang kali ibarat satu tubuh. Upami tema aya di salah sawelas anggota tubuh kurang anu sakit, maka semua anggota tubuh yang lain juga ikut sakit. Kumargi tema satukan tekad untuk pemantapan roda organisasi, maka habis sepakat dina pelantikan ayeuna ketua tanfid tadi nyampaikan kasimpuli, alhamdulillah hasil rereongan pengurus keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Cikancung, maka ini salah satu buktos bahwa kurang tos ngawitan memantapkan roda organisasi di kepengurusan Cikancung. Salajengna, dalam Bandung nandesken, luyu sareng tugas fungsi oge anggaran dasar rumah tangga, NU sebagai organisasi nu teras nanjerkeun dakwah, tangtosna kedah luyu sareng visi misi Kabupaten Bandung, khususna dina misi kaopat, perkawis tata kelola hirup sareng palayanan, anu ngagaduhan ajen inajen agama, anu dina danget ieu dipikahariwang bakal lumangsung degradasi. Kuayana muatan lokal nu diterapkan di sakola, dalam Bandung Dadang Supriyatna,
miharep NU tiasa teras ngamekarkan syariat agama Islam. Dalam Bandung oge netelaken, wireh visi misi Kabupaten Bandung, tos sapuk, sareng dilebutkan kana RPJMD, nu mangrupi komitmen, antawis anjeunna salaku dalam Bandung sareng masyarakat. Dina hartos, resep atanapi hante, malihan mah NU nu kedah paling payun nanjerkeun sareng nyukseskeun program visi misi Pemkab Bandung. Di payunan kader-kader NU, dalam Bandung Dadang Supriyatna oge mitutur, wirehna ngajalankeun organisasi teh, gumantung ka masing-masing individu, nu kalebut kana organisasi, ku cara teu saling lepatkan. Namung tiasa damel numutkeun fungsina masing-masing. Urang kedah gerak kanggo kapentingan masyarakat, sagala rupina oge tiasa disawalaken. Dalam Bandung maparin amanat ka pangurus MWCNU, Fatayat NU, sareng organ NU sanesna di Kacamatan Cikancung, kanggo ngadugikeun program Pemkab Bandung ka masyarakat. Oge ngaharepkeun ka masyarakat, supados program pamarentah Kabupaten Bandung sukses. Di antawisna nyayogikeun pinjaman dana bergulir tanpa bunga. Hal ieu teh kanggo ngaronjatkeun pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kanggo tiasa nampi dana bergulir, masyarakat tiasa sumping ka BPR Kertaraharja sareng Bank BJB kalayan anggaran awal anu disayogikeun 40 miliar rupiah ditambih 20 miliar rupiah saupami anggaran 40 miliar rupiah teras tumuwuh kanggo ngaronjatkeun ekonomi masyarakat. Pamarentah Kabupaten Bandung oge museur kana program Rutilahu, diantawisna 7.000 bumi dina satiap tahuna, janten sasaran program Rutilahu. Sakitu kapihatur ti Gor Bintang Raya Kacamatan Cikancung Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.